saking Sagalase kawit sekolah di SMP Negeri 3 Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dina waktos ayeuna sim kuring bade mintonkeun review buku Mitologi Sejak Sunda. Judul bukuna Ensiklopedia Anak Nasional, karangan tim penyusun Ensiklopedia Nasional. Jumlah halaman 1136. Penerbit PT Data Pamungkas. Tahun terbit 2009. Soeharto, Bapak Pembangunan. Bapak Soeharto hiji nami anu moal bisa pupus tina caketan sejarah. Jasa anjeun ti Sabang dugi ka Merauke wujud nyata hasil pawangunan. Nepi kan dinobatkeun Bapak pawangunan. Taman Mini buktina replika pawangunan nagara. Infrastruktur ekonomi jeung budaya katembong jelas dina catatan sejarah. Sanajan zaman geus kaliwat, malahan teu kungsi ngalaman. Tapi jasa anjeun tetep abadi nyantel dina sanubari. Anjeun pamimpin negeri sajati, tabak-tabak anjeun pasti bakal diteruskan. Jenderal, parantos tuntas pancen anu diemban. Ibu Pertiwi cerik balilihan kaicalan. Kiwari Presiden kedua Indonesia, parantos ayah sagedeun Gusti anu Maha Suci. Tong hariwang jenderal, cita-cita anjeun pasti diteruskan. Hatur nuhun satria sajati, jasa anjeun pasti abadi. Pasti kenging balesan ti Gusti Maha Suci. Katampi kalayan tiasa nyandak hikmah caritana. Insya Allah pendak dina review buku sarajana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.